Tuh. Pola manusia kibar terbuka pisan rasa diruksa rumah diubah diskarasa baru karena balas laku manusia leuweung gunung di ropea longsor banjir saat kalodoan oma ulah kajongdona gawat garing gawat eling samemeh jaga bakal datang pambalanu pohara gedena urang riksa urang jaga kalumangsungan kehidupan memeres deui lingkungan urang bakal hirup urip anak cucu urang asal tengeng pola manusia kiwar terboga pisan ras-rasan gunung diruksak rumah diubah rasa baru karena balas laku manusia gunung leuweung pinopea longsor banjir saat kalodoan oma ulah kajongdona gawat jaring gawat eling pameme jaga bakal datang amalan pohara gedena urang riksa urang jaga kalumangsungan kehidupan memeres deui lingkungan urang bakal hirup urip anak cucu urang memeres deui lingkungan urang bakal hirup urip anak cucu urang. Hatur nuhun. Lagu dirusak. Salahnya